Tujukan Gusti ya. Tujukan bismillahirrahmanirrahim. Tak geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 117 poe ngan 7 peuting doa. Dak dumadak nyana teh hampang awak. Begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah. Hiber aing anu nembak moal cek kena ieu. Ieu mah pluk Datang ke Mekah. aing datang ke Mekah ieu wiridan ieu masyaallah. Terus tawaf. ai keur tawaf awewe teh awewe anu kunyada dipake ka hayang aya keur tawaf deui. Iya oranganan. Tumpuan hatiku ada di sini cek ya. Jangan langsung Tawaf. Beres tawaf teh ya, beres tawaf ngobrol. Neng aing neng ieu bisa ka dieu kumaha? Bisa ka dieu kulama wiridan. Tisa wiridanna Ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu. wiridanna naon? Innama amruhu idza rasaina. Ai kakak Sarua. Aing ge wiridan eta. ieu wiridan bisa jadi koski ka hiji. Nomor kadua na ieu nomor kadua. Apan kakak teh ieu sebenarnya mah bogoh jasa ka neng dibere wiridanna eta. Sarua tah dibere idama amru idza rasaina ayqalakum fayakun deui. Jadi kakak teh pan bogoh ka neng dititangna wiridan eta. Pugu kula ge bogoh ka kakak. Aju dibere na wiridan eta. Aju geus ieu kudu kumaha tuh. Jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe. Nomor kadua kuari berubah bogohna ka Allah. Jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan. Aing ge sarua. Cek nya sia di hareupeun aing so amat. Aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia, bogohna ka Allah. Oh haraj asapan eta wiridan. Nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah mah jadi resep ka Allah. Masya Allah.